anyar moal eleh ku nuti payun jangkung ageng nu ayeuna jangkung ageng sami agengna asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng tepang deui di channel Neng Selpa. Di dieu abdi bade ngaoskeun dongeng anu jujurna sasakala situ buleud. Sateuacan dikawitan, hayu atuh bantosan like, subscribe, share, sareng komen nu positif. Sareng anu palai dongengna dibacakeun ku Neng Selpa, mangga komen di bawah judul dongengna. Insyaallah kin ku Neng Selpa dibacakeun. Hayu der. Sasakala situ buleud. Sasakala situ buleud. Kacaturkeun dina zaman Bupati R. Arya Suryawinata anu kagungan jujuluk dalam sholawat aya oge nu nyebut dalam santri. Harita jenengan Bupati Kabupaten Purwakarta di Karawang kulantaran Karawang sok mindeng kacaahan sabab katoto ku Walungan Citarum. Nyapuseur dayeuh dipindahkeun ka Wanayasa. Sanggeus puseur dayeuh pindah ka Wanayasa, dalam santri boga maksud pikeun mindahkeun deui kabupaten kabelah Lebak. Disebut Lebak Soten, pedah Wanayasa pernahna aya di luhur di suku Gunung Burangrang. Satuluina dalam santri munajat kahayang agung sangkan cita-citana tinekanan. Waktu mujasmedi dalam santri menang ilapat. Saenggalna anjeunna ngageroan cutak. Ayeuna mah wadana, eta wadana dibere pancen pikeun neangan tempat anu pantes dijadikeun puseur dayeuh kabupaten. Dina impian dalem yen tempat anu pipanteseun pikeun dijadikeun kabupaten teh nyaeta tempat anu aya kobakan cai sarta aya tangkal Tanjung Tilu. Mamang cutak peuting teh kaula ngimpi ari dina impian teh urang kabehanana aya di hiji tempat anu pikabitaeun. Tempatna di beulah Lebak aya kobakan cai jeung tangkal Tanjung Tilu. Ku kituna ayeuna keneh mamang gerang niang jugjug eta patempatan upama geus kapanggih geuwat lapor ka kaula, ceuk dalam santri harita. Unjuk sumangga kaula nun ayeuna keneh mamang seja permios bade milari eta patempatan. Pikeun batur keuneng di jalan mah ngajak wae ponggawa duaan, ceuk dalam santri. Gancang carita cutak teh indit ka Lebak neangan tempat saperti anu dipisaur ku dalam tea. Kaayaan harita masih keneh leuweung geledegan. Tangkal kai jeung kakayon sejena rembet keneh matak hese lumaku gagancangan. Komo lebah wates tungtung kulon Wanayasa. Sajaba ti rembet ku kakayon teh jalana oge rumpil. Atuh cutak jeung dua ponggawa teh teu sirikna nete akar ngumbing jangkar mapai-mapai jalan pikeun neangan tempat anu cocog jeung impian dalem. Saterusna cutak teh nepi ka hiji tempat anu masih keneh leuweung ganggong si magonggong. Manehna ngadadak nyieun heula jalan. Ngabukbak leuweung teu lila anjog ka hiji tempat anu aya kobakan cai, tempat pangguyangan badak anu jolna ti Simperem jeung Cikumpai. Kitu deui di sabudeureun eta kobakan cai teh aya tangkal Tanjung Tilu persis jeung impian dalem tea. Cutak atoheun manggih eta patempatan teh saterusna manehna ngalaporkeun hal eta ka dalem. Geus kitu mah dalem kalayan dibarengan ku cutak ngajugjug ka eta patempatan.
sabada dibeberes eta tempat teh di ngaranan Sindang Kasih. Sindang hartina eureun heula ari kasih tina kecap asih. Jadi Sindang Kasih teh hartina tempat eureun anu pikaresepeun jeung pikasihkeun. Nurutkeun carita, harita aya hiji lalaki tukang ngalalana nu ngaranna Purbasari. Elmu pangaweuruh Purbasari estu nyong colang. Nepi ka kapake ku dalem dina nguruskeun rupa-rupa pasualan. Kitu deui nalika puseur dayeuh rek dipindahkeun ti Wanayasa ka Sindang Kasih. Purbasari dipentes pangabisa pikeun memeres eta patempatan. Purbasari dijenengkeun cutak di Sindang Kasih ku dalem Arya Suryawinata. Kaayaan Sindang Kasih beuki rame. Nu dumuk ngalobaan saenggeus ningali kaayaan sarupa kitu, Purbasari indit deui ka belah kaler anu akhirna anjog ka wewengkon Cikampek ayeuna. Kalangguhan cutak di Sindang Kasih diganti ku Rangga Natayuda. Ari eta pangguyangan badak tea ku cutak Rangga Natayuda. Satuluina dibebenah di papantes dijadikeun hiji situ. Kitu deui wewengkon di sabudeureun dibeberes tempat-tempat anu tadina lungkawing dirarata. Nyajleg bae jadi palataran anu kiwari jadi lemah karesidenan. Atuh urut pangguyangan badak teh saenggeus di papantes mah robah jadi hiji situ anu katelah ayeuna Situ Buleud teh. Nu kiwari jadi salah sahiji kareus warga masyarakat Kabupaten Purwakarta. Hatur nuhun kanu tos nonton, tong hilap like, comment, share sareng subscribe. Sampurasun.